Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bapak dina pengajaran bahasa Sunda nu dibikeun secara virtual. Daramang insyaallah hidup sadayana daramang. Hayu urang sami-sami ngadoa heula saat acan pembelajarannya di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dina deungeut ieu nyaeta tentang teks argumentasi. Naon ari teks argumentasi teh? Teks argumentasi nyaeta teks anu eusina ngajentrekeun atanapi ngajelaskeun hiji perkara kalayan dirojong ku alasan anu kuat. Sangkan anu maca janten yakin kana pamadegan anu disodorkeun ku penulis. Ciri teks argumentasi salah sahijina atapi di ayat 3 nu kahiji aya pandangan atapi pendapat di penulis, datana valid faktual biasa dipertanggungjawabkeun. Nu terakhir aya kesimpulan dina akhir paragraf. Janten sanajan tujuanna masihan informasi anu valid plus faktual, tujuan teks argumentasi nyaeta ngayakinkeun para pembacana supados pendapat anu mana pendapat di penulisna tiasa diterima. Ayeuna dina dinten ieu tugas hidup nyaeta nu kahiji jieun peta konsep tentang teks argumentasi anu format anu bentukna tos disasogikeun ku Bapa. Tulis damel dina buku tulis hidup sing rapi oge tiasa diwarnaan atanapi sing rapi dihias-hias oge teu mangga hok. Nu kadua saentos anjeun ngadamel peta konsep hidup sadayana maca deui teks argumentasi sareng ciri-cirina atanapi hafalkeun tiasa oge. Itu pangiten anu tiasa didugikeun ku Bapa, mugia bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.